Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar Official dimana bae ayana wilujeng wengi wilujeng batebang dangu deui sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng pangbeberah manah anu dipancarluaskeun ti Kandaga Kidagar Official YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan ka Allah Ta'ala kasehatannya. Lahirna sinareng batina dipaparinan kajembaran manah, digampilkeun rezekina anu barokah. Oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngadongeng deui pamirsa naraskeun hanca nu katunda. Hiji lalakon anu judulna Kasasar Lampah. Kumaha lalakon hirup yayat salajengna? Urang Bandungan we di bagian anu kadua sakedap deui nya. Ulah heula pamirsa kangge nu lumayan manco nu biar ngadongkeun ieu dongeng, mangga subscribe we. Di tol palebah tombol loncengna supados naon cenaki supados saya beja tanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup ya Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Mugi-mugi wae sanaos bajeng basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate anu nuju marudah. Oge sasieun sabeunjeurna aya hikmah aya pienteungeun picontoeun anu tiasa kurang dicanak kangge pienteungeun urang sadaya dina kumuh hirup dalam dunya. Urang keur ieu dongengna pamirsa para asamakna sor aya bajigur sareng can eprot mangga kaparayun sadayana prung Yayat humandar dina kursi butut nu aya di hareup imah indungna. Harita teh poe Jumaah manehna henteu sakola. Sabab guru-guruna aya rapat PGRI. Ku hal eta murid-murid teh diparekeun sakolana. Duh, geus poe Jumaah deui ning. Bayar SPP teh paling lambat poe Senin. Kudu ka mana nya? Aing neangan tambahna. Yayat ngagerentos dina jero batina. Bari ku siwal ngaluarkeun duit tina saku calanana. Duit di etang apik naker. Dilempitan salambar-salambar beri dibulak-balik. Karakaya 35.000 kurang 15.000 deui. Ulang deui manehna mikir nyiar akal. Pikeun nyiaran duit anu masih can cukup keur mayar SPP. Jorojoy dina uteukna aya bolong-bolongan jalan nyiar piduiteun. Mak, Yayat bade ka Pak Ustad heula nya. Cek Yayat ka bitona anu keur sibuk lilicin di tengah imah. Rek naon niat ka Pak Ustad ieu? Indungna heraneun. Tara tisasari Yayat make rek nepungan Pak Ustad sagala. Aya peryogi sakedik mak. Henyaheug atuh ulah lila-lilat ieu da ieu teh poe Jumaah buru baliknya tuluy Jumaahan. Sumuhun mak. Kenceling Yayat indit mudu ka imahna Ustad Tatang anu aya di deukeut mushola. Srog nepi ka nu dituju. Assalamualaikum Pak Ustad. Yayat teh uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gening. Yayat, aya naon Yat? Mangga tuh kalebat. Ustad Tatang ngawalon dareh deh nandakeun jalma nu luhur budi. Yayat teh bade aya peryogi sakedik Pak. Nya mangga aya naon kitu Yat?
Rupi Pak Ustad kagungan koran tilas. Aya rea tuh dihandapkeun bupet. Yaya teh bade nyuhunkeun koran tilas. Eta ge anu lami we Pak, anu tos teu diangge. Oh, nah keur naon kitu Yat? Eta kangge ngadamel clipping tugas di sakola Pak. Yayat kapaksa ngabohong, padahal mah sakola teu nugaskeun nyieun clipping. Oh, gitu. Atuh sok itu geura pilihan. Hatur nuhun Pak Ustad. Yayat abus tuluy milihan koran handapkeun bupet. Sanggeus dirasa cukup. Koran teh dipanggul ku Yayat. Teu poho manehna ngucapkeun nuhun deui ka Pak Ustad Tatang. Saterusna mah Yayat balik ka imah indungna. Tapi ka imah Yayat gura giru mandi. Tuluy disalin baju. Teu poho make kopiah belel anu ngan hiji-hijina. Rap deui kana senal cepit bututna. Mak, Yayat angkat jumaahan. Naon da karak ge jam 10:30 Yat. Mani gasik-gasik teuing atuh. Eta deui bari mamawa koran kitu. Indungna heraneun sabab tara biasana Yayat ini tu aya kitu. Ieu mah bari bade ngical koran di masjid. Oh, heueuh atuh jig atuh kade sing bener sing tarapti di masjid mah nya. Muhun mak leos atuh Yayat ini maksudna mah rek nuju ka Masjid Agung Cimahi. Tapi ke Masjid Agung Yayat teu asup ka jero masjid. Manehna ngadon diuk di sisi manara anu aya di pelataran Masjid Agung. Beuki lila beuki loba anu daratang ka masjid anu antuk namah di jero masjid pinuh ku jamaah. Tapi jalma nu rek salat jumaahan teh anger we merul daratang. Geus waktuna ya. Yayat nguniang hudang. Tuluy nyampeurkeun jalma nu daratang. Koran Pak, koran kangge tilam kanggo ampar, koran apa koran? Kanggo tilam Pak. Yayat nanawarkeun korana kaunggal jalma nu datang. Seberaan gitu Jang, seorang lalaki tengah tubuh nunungtun incuna nanya ka Yayat. 25 rupiah Pak. Meuli 2 tuh Jang. Song si bapa ngasongkeun duit receh 50 perak. Gap ku Yayat ditampanan bari tuluy ngasongkeun koran 2 entep. Memang unggal jumaah ge nu salat jumaah di Masjid Agung Cimahi teh teu kawadahan, pasti pinuh nepi ka taman masjid. Bubar jumaahan Yayat diuk di pojok pelataran masjid, manehna ngitung receh hasil jualan korana. Ngan menang 3.700 halawe. Jauh kene Yayat ngahulang. Tapi teu lila manehna nangtung tuluy meresan koran sesa daganganna. Geus kitu tuluy mulungan koran urut tilam anu jumaahan. Nu sakirana teu soek bari jeung bersih keneh. Kumanehna dilempitan deui gesan model jualan deui koran poe jumaah hareup. Jam 2 beurang, gerung-gerung aya sora motor di hareup imah Yayat. Motor Honda Prima eureun di hareupeun imahna Yayat. Nu tumpakna saurang wanoja geulis nu taya lian ningrum. Jerut ningrum teh turun tina motor, tuluy motorna diserandarkeun pok kuluk salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di jero imah Yayat jeung Bitona meh bareng nemalan. Gening si gelis siap. Mangga kalebet neng. Bitona geus apaleun yen nu datang Ningrum sabab Ningrum remen ulin ka imahna. Mam heula ka itu, Neng Yayatna ge nuju emam sok geura emam sareng. Ningrum ungeuk tuluy asup ka jero imah nyampak Yayat keur cacalahakan. Dahar bari jeung seunghah. Rum, hayu mam sareng. Cek Yayat bari ngasongkeun piring. Ningrum tarabaha ari ditah atawa dipenta ku Yayat teh. Gap manehna kana piring tuluy nyuk sangu. Dengan sanguna ukur jeung asin sepat. Sambal goang. Tambahan we ku daun sinrong jeung leunca ngora minangka jadi lalabna. Tapi najan ukur jeung nu kitu, pikeun Ningrum mah kacida nikmat tur bagjana sabab dahar bareng jeung jejaka anu dipika cinta ku manehna. Beres dahar Ningrum ngajak ngawangkong di tepas hareup, gek duanana diuk dina kursi anu geus barolong tatambalan. Aya naon Rum? Yayat muka pananya bari neuteub panon bebene hatena nu cureuleuk. Ieu, Ningrum nyandak artos kangge SPP Yayat. Cek Ningrum bari ngasongkeun duit 5 lambar 10 ribuan. Tegadah Rum, tos aya acisna ge. Anu leres Yat. Wios tos aya ge anggo we heula ku Yayat. Ningrum keukeu ngasongkeun duit. Ulah simpen ku Ningrum weh. Kin ge pami Yayat peryogi nyarios ka Ningrum. Yayat keukeuh embung narima. Nyatos atuh pami Yayat alimah tapi janjinya upami peryogi kin nyariosnya. Nya Yayat janji. Geus kitu mah saterusna uplak ngobrol ilaharna nuker di mabok cinta. Wanci terus nyerelek sanggeusna Ningrum balik dina wayah sareureuk budak. Geus peuting sareureuk budak teh da liwat ti wanci magrib. Gerung-gerung kadenge aya sora mobil. Sedan akor warna biru metalik parkir di hareupeun imahna Yayat. Jerut tilu urang jajaka turun tina mobil. Nu daratang teh tayalian Raden Irfan Sumpena, Dani jeung Rido. Geus katempo garinding naker papakeana kawas anu ngahaja rek arulin. Punten. Dani nu pangheula nauluk salam. Mangga, geuning maneh Dan, Rid, sareng Sumpena. Rek kamarana ieu teh. Yayat norojol ti jero bari ngajawab salam. Aja nyamper ka dieu. Hayu urang ulin. Cek Sumpena. Ulin ka mana tuh Den? Barina teu boga duit Tembal Yayat. Da maneh mah geus biasa teu boga duit atuh Yat. Geus karing ngilu we masalah duit mah urusan kuring. Tembal Sumpena deui. Nya ke atuh, tungguan salin heula bajunya. Yayat ngoloyong ka jero. Maksudna rek salin baju bari bebeja ka indungna. Pamirsa sadaya ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana anu remen atau pitos biasa balanja atau napi kulah galeuh di Shopee sareng Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan link atau napi produk-produk nu aya di dongeng Aki. Klik atau napi pilih salah sawios produk nu dipajang di dongeng Aki di handap pojok kenca ieu video.
Ananapi dina deskripsi pemirsa kantun pilih salah siwesna bade ka Shopee atau Lazada ya seratananya. Engke saparantosna lebet ke aplikasi Shopee atau Lazada mah pemirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong pemirsa. Ku gulah galeuhna pemirsa di Shopee atau Lazada ngelangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun nu parantos ngersakakeun balanja ngelangkungan produk nu aya di dongeng aki. Oge hatur nuhun nu teras ngarojong pedaran dongeng-dongeng aki. Urang keureuh dongengna prung Sedan akor teh ngadius nyemprung tarik ke arah dago. Regeureun hadeupeun diskotik medley. Opat jajaka turun tuluy asup ka diskotik. Duh, make ulin ke tempat kieu atuh, Dok. Cek Yayat anu kekarekeun manehna mah asup ka diskotik teh. Maneh mah kampungan yat. Rada gaul atuh saeutik mah. Barina ge da gratisan ieu. Walon ridho sangeunahna. Opatanana diuk dina meja pojok katuhu rohangan diskotik sumpena nyamperkeun bartender. Bir hideung opat, mensena 2, vodka we 2 botolnya. Nu leutik. Siap bos. Hayamna kumaha yeuh? Hayam erek teu? Hayamna opat, nu marulus ulah hayam bibit anu geus remen ngenog. Siap cincai lah. Cek bartender bari nyerengeh geus kabayang bakal menang tip rada lumayan. Opat awewe gareulis ngarora keneh bari marake papakean anu marinim datang bari mawa pesanan sumpena. Sumpena nyerengeh bunga sabab datang teh cop kana hatena. Cur-cur bir hideung dikalucurkeun ku eta opat awewe kanu gelas tuluy diasongkeun ka sumpena sabatur-batur. Gup-gap di talampanan satuluyna diinum tepi ka koredasna. Ukur Yayat anu teu nginum teh. Gelas birna disimpen deui luhureun meja. Nah, hate diinum Yat, mahal eta teh lebar. Cek sumpena ka Yayat bari mencrong. Aduh, urang mah teu biasa nginum nu kitu Den. Mun erek pesankeun sakotang we atawa bajigur. Tembal Yayat. Aduh. Maneh mah udik mahnya di jero diskotik mesen bajigur atuh. Sumpena ngagak-gak seuri. Kabeh nu aya di dinya milu seuri ngarasa lucu ku caritaan Yayat. Sabenerna maneh teh kunaon Yat diajak ulin teh lain gumbira maneh mah, tapi hulang-hulang wae katembona. Sumpena nanya ka Yayat anu katembona bangun loba kasusah. Can bayar SPP Den, paling telat poe Senin kudu geus bayar. Jawab Yayat bari anger ngaruk alu. Geus, ulah dipikiran tah 50.000, tapi maneh kudu daek nginum. Sabab teu puguh atuh ari ulin babarengan tapi maneh misah sorangan mah. Sumpena ngasongkeun duit 5 lembar 10 ribuan. Yayat katempo asa-asa, hatena maneg mayong. Antara rek dicokot tapi kudu ngilu-nginum atawa ulah sakalian teu nginum. Mun ku aing teu dicokot aing moal bisa mayar SPP. Terusna teu bisa ngilu ujian anu antukna moal lulus sakola. Cokot we lah pira ge nginum sakali ieu. Yayat noroweco sorangan dina batina. Imana geus eleh ku desekan pangabutuh. Dirina dikorbankeun sangkan milampah dosa. Rek dicokot moal ari teu butuh. Nya geus rek disakuan deui. Ecana katuh Den, da butuh. Cek Yayat bari nampanan eta duit. Yeuh Yat, inum tah, beakeun sakaligus. Sumpena ngasongkeun botol gepeng mensen ka Yayat. Gap ku Yayat ditampanan. Tuluy diinum. Sanajan bari maksakeun sabab teu biasa nginum alkohol. Tapi ari terus dipaksakeun mah heusi botol teh koredas oge.
Jegroh Yayat batuk leng. Sirahna ngadak lieur asa ngubeng. Awakna hampang asa ngoleang. Aduh, lieur kaos tumpak komedi puter. Aya koleceran gitu eta botol teh. Anjrit itu jalma yang serikeun ka dewek. Eta yang didagor meureunnya. Yayat geus ilang kasadaran dirina alatan pangaruh alkohol anu geus naek kana sirahna. Cung manehna nangtung rek nyampurkeun jalma loba anu kerja joget di lantai dansa. Tapi leungeunna gancang dibetot ku Dani jeung Rido. Hep. Ulah nyen rusuh mending ge joget maturan si geulis ka itu. Sumpena harita ngodan oge ka awewe geulis nu aya gigireun Yayat. Jung eta awewe nangtung tuluy ngaleng Yayat maksudna mah rek diajak joget. Yayat beri sungar sengir ka wasero nuturkeun eta awewe. Rengkenek. Yayat ngarengkenek jogetna kalah make pasangan ulin Cimande. Atuh puguh kalah haliwu solontot ka ditu solontot ka dieu bari ngadupakan batur anu keur asik joget. Hiuk cedak siku Yayat ngababuk saurang lalaki bule. Anu harita keur asik joget. Si bule malik. Bari ngomong make bahasa lemah China. Idiot, stupid. Are you crazy boy? Maksudna mah meureun nyarekan ka Yayat. Yayat anu paham kana eta bahasa langsung nimpukeun beureupna kana cukang irung si bule. Hiuk kejerot. Liang irung si bule bijil kecap. Si bule ambek ka cida manehna nyuruntul bari ngadiuskeun beureub kana carehan Yayat. Tapi sanajan bari jeung teler, Yayat masih awas manehna rikat ngelok plos tenggelan si bule ngahakan angin. Plesuh ceduk. Beureub Yayat nyayang kana iga burung si bule. Si bule ngarengkog ka tukang tapi manehna geuwat maju deui bari nyodokeun beureupna ti handap ngarah kana angeunna Yayat. Ayeuna mah Yayat teh leh rikat hiuk geduk angeunna katotog ku beureub lawana poyongkod awak Yayat moyongkod adu saterusna mah utah uger ngaluarkeun sagala eusi beuteungna. Lalab genjer anu tadi sore di dahar ge meh kaluar kabeh. Nombok kitu mah si bule teh teu tegaeun. Manehna tuluy ngaleos bari noroweco sorangan. Bari ngaleng awewe bookinganana kaluar ti jero diskotik. Aduh, si Yayat mah mabokna rese geuning. Coba bantuan bawa ka toilet ka itu, Dok. Sumpena anu nempokeun ti kajauhan marentah ka Rido. Sangkan geuwat ngurusan Yayat. Rido teu baha jeung nangtung, tuluy nyangkeh Yayat dibawa ka toilet. Teu lila duanana geus dariuk deui di sofa panjang urutna tadi. Ku siwa sumpena ngaluarkeun bungkus rokok Marlborona tuluy nyabut hiji. Tapi lain udud Marlboro, nu dicabut hiji lintingan bodas anu nyelip di antara rokok Marlboro. Cekes gur disunut tuluy diseusseup jero-jero nih bangun anu nikmat teu naker. Song udud lintingan teh diasongkeun ka Dani. Dani nyeusseup sakali tuluy song lintingan teh pindah ka Rido. Nu akhirna mah pindah ka leungeun Yayat. Yayat kalah ka batuk nyeseup eta lintingan bodas teh sababanehna mah teu tuman ngarokok. Meja pojok belah wetan diskotik medley rame ku sora anu ting cakakak seuri. Sumpena sabatur-batur mabokna beuki rosa. Botol inuman geus ngajajar dina meja lolobana geus kararosong. Kuntung lintingan pahpir bodas geus pajajel dina asbak. Urut wadah kentang goreng mah ngabayah leuwih tina 10na. Da dideule-deule beungeut maneh kiwari kawas muning euy.
Baiklah, daripada kawas manis gak tutut sawah. Itu tembus si ayat Mani kawas surili. Cek sumpena bari ngusap-ngusap ping-ping awewe gigireunana. Kau mau aden mah. Kawas bos surili. Yayat tele geleng atuh cakakak BKB ting cakakak sare-sirian. Ayo kayaknya, udah ngalamar ka itu. Jam 2 ya teh. Sumpena ngodean ka awewe anu tiluan ge surti. Satiluna gewat ngarenyang pasangan sewang-sewangan tuluy dikaleng asup ka kamarna masing-masing. Yayat si budak pinter tur bager teh geus kalangsu. Kasasar lampah poekeun akal manehna tigebrus kana lampah dosa gede nu dilarang ku agama. Nafsu biologisna anu katumpakan ku pangaruh alkohol jeung ganja anu murageun keperjakaanana ka awewe bayaran. Isukna rebun-rebun kene bitona geus ngagantawang nyarekan ka Yayat. Ari maneh syariat ieu naonan ulin balik subuh. Bari jengkayan mabok. Geus mah maneh teh anak jalma teu gableg ieu. Kalakuan nyolowedor. Mamah kuciwa pisan. Kuciwa syariat. Yayat teu ngawalon. Pangaruh alkohol jeung ganyana can turun bener. Kalakah jung nangtung tuluy ngaleos ka kamar mandi. Bitona hamek ka pagunghing bae manehna jadi ceurik ka nyerian. Hatena kuciwa nempo Yayat anu henteu kawas biasana. Dina kayan kitu, torojo ti hareup imah ayeuna datang. Nyamperkeun ka panto imah bitona. Nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Kunaon ya Ibi, isuk-isuk geus balilihan kitu. Bisi teu boga keur mumuluk mata. Abi nyanak awug, ami saos kariit matak dedeyeun bari jeung hanet keneh. Tah ieu jala bria sarua deui amis bari jeung hanet keneh ku kurawu ge mawa tah. Ibi mah ieu ulah salempang rek nganjuk sabarahaeun oge. Mah burung di ladangan ieu ku abdi mah. Ceuk Bisarwiti anu norojo kapalebah hareup imah bitona. Ku norojo Bisarwiti pamirsa urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon kasasar lampah dina bagian nu kadua cag urang teudeun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa. Di mana bae ayana nu parantos satia manco satia ngadongkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Dongeng Sanjaya tetiasa kapadar pamirsa kumargi laptop di tepas Sundanya menuju di servis pareum pamirsanya ke pangitan enjing pageto ke rengse sigana mah tiasa dianggo deui. Hatur nuhun kana perhatosanna. Sakitu heula anu tiasa kapihatur akin amit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.